Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Abdi Muhammad Fadil Rahman, tina kelas 10 2. Ini dia Abdi bade ngalaksanakeun tugas wawancara nyaeta ngawawancara pas salah saing keluarga Abdi. Ini dia atas aing ini Abdi nu bade diwawancara. Mohon nih bade naros pada melanana naon sadina. Jalan di kantin Oh, sekolah tos sobar halam ini icalan di kantin teh. 4 tahun Masuk 4 tahun. Terus nan bae anu diical di kantin teh. cilok asinan sareng donat Oh, mohon. Sahabat anu ngabantosan ini pikeun icalan di kantin. putra Oh, Putra, gimana nih ngasih bahan-bahan di tingkat pulau dagangan di kantin teh? pasar Karawang Oh, di pasar Karawang. Mulai ditabu sabaraha nih di jalan di kantin teh? jam 8 dugi ka jam 2. Oh, nyata tuh. Atau nuhunnya nih karena waktosna punten bilih abdi sadaya nganggu waktosna sareng bilih aya kalepatan tina proses ngawancarana abdi nedahan punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.